Kadulur anu di lembur baraya anu di kota, pecinta skateboard, skate Sabodoro Audio Channel, tong hilap. Sata acan nonton video episode ayeuna, mata acan subscribe, mangga sok subscribe lah. Urang sasarangan subscribe. 1, 2, 3. Cring. Mantap. Pasti mana, Mak? Terus di imah Pak RT, bah? Aya naon di Mak RT? Oh, ngahaja we, sugan geus aya bansos jeung urang. Nah, ada batur mah geus mareunang. Nya matak ge aneh, bah. Batur mah geus rek 2 kali menang bansos teh. Hari urang can sekali-kali acan. Nah, nya Mak, padahal kamari Pak RT teh geus meta fotokopi kartu keluarga. Nya matak ge bieu ku mah ditanyakeun. Terus kumaha cenah cek Pak RT? Data kartu keluarga anu kamari teh lain jang data bansos, bah, tapi jang jadwal ronda malam. Kumaha tong geus ditanyakeun ka ibu guru teh? Ira cenah rek dibagikeunna tabungan teh? Minggu harap cenah mama. Jadi atuh tong meuli sapeda anyar teh? Jadi atuh mak perintih otong olahraga. Nya atuh tong ke masing rajin deui nabungna nya. Siap pak. Mumpung leutik keneh biasakeun nabung tong. Tong dibiasakeun minta duit ka emajang jajan. Moal mak otong mahmal kitu. Otong merek neangan sorangan. Neangan duit sorangan tong? Lain mak neangan dompet emak. Jadi bah rek rapat RT teh? Jadi atuh Mak, ngadaguan si Apih nyamper. Oh nya atuh. Mak, sabari ngadaguan si Apih nyamper, panggilkeun susu lah. Moal kopi bah? Susu Mak. Nya atuh bah, coba. Ye, bah susuna. Adeh, nuhun Mak. Bah, ayo itu Pak RT jeung Pak RW senungwan. Tuh Mak, kaburu we si Apih nyamper. Geus Mak, susuna di wadahan we, dibekal ku Abah. Kalau emang mau heula wadahna nya. Nyusuk we kieu. Ame pintar Pih rapatna. Pi mah penting atuh nyusukna. Mantap atuh Pih. Ya bah, wadahna. Kurang kudu bersyukur tong cicing di Indonesia anu subur tanahna. Nya mak tinggal kadaikna meureun. Nah, tong kasinaran panon poe unggal taun. Matak betahnya mak. Tong jabapan di urang mah hawana masih kene seger diriung ku gunung. Komopan di urang mah aya keneh gunung masih aktif. Gunung naon wae teh teh mak. Gunung Galunggung, Gunung Krakatau, Gunung Sinabung. Tah, eta teh gunung anu masih keneh aktif tong. Aktif keneh mak. Aktif atuh tong. Berarti eta gunung sok disian pusaka konternya mak. Kabeneran aya abah ka dieu? Kayak naon kitu Cum? Iya bah aya perlu. Sok atuh obrolkeun mumpung panggih. Ai abah masih kene gawe di toko material? Masih? Kabeneran atuh, encum teh butuh bata beureum. Wah, loba atuh Cum bata beureum mah. Cik atuh bah sabarhaan hijina? Hijina teh 800 rupiah Cum. Atuh bah 700 weh, da encum teh aya deui artosna. Tong sakitu ting atuh Cum, baelah 750 rupiah. Kayak ku Abah dibere anu alus. 700 atuh bah, engke langsung anterkeun ka imah encum. Nya atuh, era ka encum mah emang butuhna sabaraha Cum? Ah, hiji weh, jang madog mantan, tuman. Cacing bisa tuh, batian Cang, geus di mana? Eta ceung geus neangan dengan sangu. Halain menta dianteran ku ka Bogo. Cenah Ecang geus boga ka Bogo. Geus ceu, ayeuna mah geus teu jomblo deui.
Terus aya nu ngapelan. Aya atuh ce, jadi malam minggu teh kasapian teuing. Masuk atuh geura buru-buru kawin. Nya eta ge geus aya niat kadinya ce. Tereh atuh ri kitu mah. Nya ce, doakeun nya sing lancar, ulah nepi ka putus di tengah jalan. Nya pasti ku Ece didoakeun. Nya nuhun ce doana. Atuh lamun Ece rek kawin mah kudu bisa masak. Eta teh kudu bisa ce. Wajib ca awewe bisa masak mah. Aduh, makanya Eca teh bisa masak ce. Nya wayahna we atuh lamun Ece teh bisa masak mah. Wayahna kumaha ya ce. Nya wayahna neangan salakina teh apa dahar. Hei, keur naon Eca? Hulang-hulang wae kitu. Ket kieu we bah keur teu parugo rasa. Geningan bahnya kieu nasib teh. Nasib saha ari Eca? Nya nasib Eca atuh bah. Aku mah kitu nasib Eca. Nya bah ari keur sangsara teu boga duit, eueuh we anu inget ka Eca. Emang saha wae kitu can nu teu inget ka Eca? Ah loba we bah babaturan Eca keur kieu mah eueuh anu inget ka Eca. Ah, gampang cek Abah mah. Lamun baturan Eca, hayang inget wae ka Eca. Ah hese bah zaman ayeuna mah. Gampang, Ca. Kumaha kitu carana bah? Yeuh, kieu carana. Mun baturan Eca hayang inget wae ka Eca, injeman duitna. Tah, babaturan Eca pasti inget wae ka Eca. Ya bah susuna. Aduh, nuhun, Mak. Ah, ieu mah. Bisi kaburu beurang. Tuh, ibu bayar wae sing akuan. Kabeneran aya abah. Rek naon aya? Kalian. Kenapa jeung rek naon? Ya, Ipro. Ah, gini deh, Yuk bah, wadahna. Sangkat, Pak.